Para wargi Garvis TV, sekedap di balik nyakseni acara Sunda Musik Ngajampari. Acara iya dirojong ku Bah, hujan. abi teh Nah, rek didaftarkeun sakola ka dieu. ngarap pinter. Oh, Jadi kudu disakolahkeun di SMK. nah juga BPKB wae disakolakeun. Kata melising. Oh, leasing. Apa? Urang sama-sama lah penonton setia Sunda Musik Ngajampari nya. Ujai Prabu sareng Abah nuju di mana teh, Bah? Ada resan ya di wewengkon SMK Handayani Banjaran. Wah, keren. Pusat perbelanjaan terbesar. Nah, sekolahan. Padahal bisa lapar mungkin orang kadinya. Ya, siap. Jadi wargi-wargi sadayana anu nuju nonton program Sunda Musik Ngajampari teh ayeuna Ujai Prabu sareng Abah aya di SMK Handayani Banjaran bade Istilah nama ninggal naon? Kegiatan. Kegiatan. Kegiatan naon ieu teh judulna? Gelora. Naon gelora teh? Gebiar, Terus lomba, kreativitas dan olahraga. iya, ulah dilami-lami. Pokoknya Setiap pemirsa tahun cenama. ieu teh tiap tahun. Orang taros-taros. Oke. Ayo. Berarti orang nepangan satpam nah. Yuk. Hah? Kepala sekolah meron banyak satpam. Ayo. Wah. Ai manawi teh. Gerbangna teh untuk panjang parkir. Wah, tapi gini Ya, maka seueur pisan jalmi-jalmi di alhamdulillah Ujai Prabu. Kanggo orang Banjaran di SMK Handayani Banjaran nuju aya kegiatan banyak. Keren. Gelora. Tapi aja penasaran sarana ieu teh kegiatan anu dilumangsungkeun tiap tahun tapi ngadenge beja mah ka Abah mah unggal tahun. oh. Soalnya ayeuna gebiar gelora teh anu kagenep. Ieu teh nu kagenep. Berarti geus genep tahun. Wow. Tapi wargi-wargi sadayana tah pakitan supados urang uninga terang, urang taros saheula ieu, Bah. Kan aya kesiswaan atau kepala sekolah. Orang tanya-tanya mah, iya peserta iya. Oh, Iya kan lain peserta, iya kan perlombaan. Itu lah, tapi lah leutik SMA SMK teh nya. Iya, pangaranna perlombaan SMP gitu saha we bisa. Oh, jadi ya teh gelora, lomba tapi nu ngayakeunna SMK, pesertana SMP. Oh, berarti sa-Jawa Barat. Itu Jawa Barat, kabupaten. Wah, keren. Kabupaten Bandung. Tapi satacana urang naroseula lah, sataacan ka kepala sekolah, sataacan ka kesiswaan urang naroseula ka peserta. Ah, benar. Aya naon jeung naon gitu. Nya Perlombaan naon? nah, iya, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampes. Rampes. Oh, campur asun kuduna. Rampes wae nya. Abah blocking, Bah. Dia. Siap. Ujai Prabu pami ninggal dina Raksukana bodas-bodas ieu pasti ti komunitas dokter cilik, betul? Lain. Kata boga. Hah? Tata. Tata boga. Kelas. Luar biasa. Oke. Jadi teman-teman ini bagian dari panitianya. Iya. Oke. Dari tiap kelas berapa orang yang dilibatkan jadi panitia atau dari jurusan? Semua 3 kelas. 3 kelas jurusan ini harus terlibat jadi panitia. Wow, Semuanya mantap. berapa orang? Tergantung satu Bah, kelasnya ada yang 3 kalau orang gue bukan gini, Bah. Bukan. Baskom itu, Bah. porsinya. Enggak. Bukan maksudnya tuh satu kelas ini tuh berapa? Kuliner teh? Dari kelas 10 sampai kelas 12. Oh, berarti Oke. 2 kelas. Wow, mantap ya. Terima kasih adik-adik. Kelas 11 semoga lulus besok ya. Oke. Setahun deui. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bah. Mama.
geningan Tapi kan bedanya. aya lomba tradisional, tapi lomba tradisional teh aya lomba bakiak. Kan kaulinan baheula. Wah, Ya iyalah kaulinan baheula. anyar bah ieu mah. Ayeuna nya Lamun lamun baheula mah kaina pasti geus lapuk bah. Tenang. Jadi bah, sata acan Uje Prabu ngobrol deui dina episode kahiji. nama mending urang hiburan Kurang lah. hiburan lainnya. Wargi-wargi sadayana urang sakeun sabar tembang kanggo wargi sadayana segmen kahiji. Masih di program? Sudah mesti ke Jamparing. Jalan-jalan mah mari hari ini. Wow.